Para mitra sadaya ti dinten ka dinten ti waktos ka waktos nyarelek. Hiji tanda urang betah hirup di dunya. Mugi ka betah urang sareng ridho Allah amin ya rabbal alamin. Dongeng nujuduna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ka-30 urang lajengkeun bae. Sabada namatkeun bagian ka-28 tangtos nage mangja neraskeun bagian ka-30. Hatur nuhun ka mitra nu paros noe subscribe sareng locengna, parantos noe like-na, oge para mitra parantos ieu sering komentar kumaha wae ge insyaallah aya manfaatna kanggo Mang Jaya official. Hatur nuhun para mitra, hatur nuhun, oge para wargi, oge ka mitra sadaya Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Margi para mitra, kalan-kalan komentar ge di komentaran deui kudu sanes para wargi. Oh gitu nya para wargi muhun. Kitu di antawisnya para wargi Mang Jaya ngaturkeun nuhun. Margi nya kitu Mang Jaya kadongengnya. Aya paripaos ciri sabumi cara sadesa gitu para wargi. Benten-benten cara dia ngadugikeun dongengna. Mangga Mang Jaya ngaturkeun wilujeng ngadangukeun kasugri kaum dangu nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng nyangakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana carios nyambung judulna Rusia Curug Cikidang karangan Kileksa dina bagian ka-30 wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteh. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda, carios nyambung judulna nyaeta Rusia Curug Cikidang ayeuna nincak bagian ka-30. Para mitra kaum dangu upami teu lepat mah dongeng parantos dugi ka nalika Bah Jilun, Pak RT, teras Mang Kurip sareng Jang Ading teh babarengan opatan nuju ka nyaeta nagara siluman teh para wargi. Dasar dina dongeng atuh. Nu kieu mah ayana ngan dongeng dina dongeng wungkul para wargi mangga urang lajengkeun deui. Tah dugi ka dinya nya para mitra dongeng teh ayeuna teh bagian ka-30 mangga urang teraskeun hanca dongengna etang-etang hiburan pangbeberahmana. Di studio Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kocapkeun ading jeung baturna harita teh pating lalenyap bakat kureuwas. Sabab yakin pisan Bah Jilun kasoran da ngagoler teu hudang deui. Malah ma awakna cicing teu usik-usik jiga nu kapaehan ti kajauhan mah. Puguh we Pak RT meuni kekerot mun teu inget kana amanat Bah Jilun mah sigana harita ge luncat narajang ka musuh. Tapi inget kana amanat Bah Jilun yen ulah nyerang sarerea bisi taya nu ngalingakeun. Ngan ading teu bisa nahan da memang geus janji ti tatadina. Yen rek nulungan ka Bah Jilun bari sakalian ngalawan deui ka Arjuna. Pok nyarita. Mang Kurip, PRT kade ulah lincah balilanya. Tungguan kuring lah, tapi kalekasan nu ieu ngawayang. Tong ka incah lamun can beurang nya. Talingakeun kuring jeung Bah Jilun bising kasoran ieu sarta sidikeun nyining. Ayeuna kuring rek tatanang makalangan. Sakali direk ngajajal kakuatan susuganan si Arjuna pinanggi apes lah. Bisa eleh kuring sarta nyining bisa kabanang. Cek ading bari tuluy nangtung reknya. Nyabrale geura ini ujang didoakeun ku Mang sing hasil ngan kade sing ati-ati. Nya didoakeun ku kuring jang lahan kade ulah gagabah jang. Cek Pak RT milu nyarita. Ngan hatena geus teu sabar hayang ngajorag ka Arjuna. Bet panas ari nempo baturna rubuh. Ading teu ngomong deui belecet lumpat ngajorag musuh. Sakedeung geus tepi kanu dijugjug jeleng luncat tuluy ngabedegah hareupeun nyining. Nulak cangkeng gagah naker panon mun cereng ka Arjuna. Puguh nyining kageteun manehna teu bisa ngomong bakat kureuwas. Ngan Arjuna tetep ayem malah mah kalah ka imut pok nyarita. Hehe manusa. Rek naon datang deui ka dieu? Hayang modar. Ading teu nemalan sabrut narajang ku peureup nu ngahiuk bangbaraan. Nyebuk kana tarang Arjuna sigana terekeuna pisan tapi aneh. Sirah Arjuna jiga cai sakilat ngagilek pros pereup ading nojok angin. Barang jeung kitu kana puceuli anu ngabanting celebet leng sirah ading lieur.
tetempuan ranyai kararoneng. Sakali nampiling ge teu kuat nahan tungtungna bru nyuuh gigireun Bah Jilun ngajoprak taya tanaga hulu angen murel asa sebel bumi alam asa tibari. Ngan sakitu kekuatan manusia teh. Arjuna ukur seuri gek piuk dina urut tadi jep jempe deui. Kawas taya kajadian naon-naon puguh pikeun nyinining mah mata kaget. Lantaran ading geus 3 kali datang tapi tetep taya pisan kakuatan naon-naon. Ngan bae teu loba omong, da ceuk pamikirna moal aya gunana tungtungna lalajo kawas tadi lantaran wayang teh keur memeujeuhna rame. Kawas krek lekasan lalakon karimungkas dalang beuki segut nu lalajo tetep noyek taya robahna. Kocapkeun Mang Kurip jeung Pak RT bareng nempo ading nu ngajoprak teh duanana ngarasa bingung. Rek maju teu wani da inget kana amanat nu duaan jeung deui kaharti lamun sarere ripuh bakal tambah bingung. Moal nyaho kana kaayaan nu saterusna, akhirna Mang Kurip jeung Pak RT tetep diuk dinu bumi. Nalingakeun Bah Jilun jeung ading nu tanpa daya, bari sakalian nalingakeun nyinining sangkan kanyahoan leosna engke. Waduh cilaka. 2 jalma teu kuat ngalawan si Arjuna. Mun kitu mah nyaan maneh teh gagah, komo adingan sakali nampili. Kudu kumaha mun geus kieu nya Pak RT, bingung kuring teh ye. Wayahna mang da kuring ge bingung ye. Ayeuna mah urang dagoan we lah nepi ka jucungna. Narek kumaha tuluyna cenah. Urang tungguan nepi ka isu, tapi kabubarna wayang golek pokona mah. Jawab Pak RT tegas. Sok sanajan hatena mah tetep teu sabar, hayang nyoba-nyoba ngalawan ka Arjuna. Komo ayeuna mah baladna geus 2 nu rubuh. Nya kapaksa urang teh kudu narima kana nasib. Kudu nurut kana amanat Bah Jilun jeung ading. Bisi teu katalingakeun, yu urang tungguan nepi kabubaran wayang. Na iraha bubaran teh nya, ceuk Mang Kurip bari ngurutan dada. Da hatena mah panas jajantung ratu keheul ka Arjuna melangka anak. Watir ka Bah Jilun jeung ading. Akhirna duanana teu bisa naon-naon caricing bae ngadagoan bubaran wayang. Bari nalingakeun nu ngajoprak nyidikeun nyinining nu keur digendeng ku Arjuna ngajajar jeung para onangan sejen. Dalang keur meujeuhna riweuh namatkeun lalakon. Nu lalajo tetep loba malah masurak ayeuh-ayeuhan. Nu keprok mending ngaguruh lantaran lalakon tereh tepi kana tungtungna. Keur meujeuhna ngahangkeutkeun. Gamelan beuki halimpu para nayaga taya robahna. Di tadi nepi ka ayeuna tetep baleger tukang alok teu eureun-eureun cacalawakan mantuan dalam. Akhirna di wetan hibar ku pajar langit mimiti lenggang. Jangjang peuting geus ngalingkup lila-lila kadenge sora manuk recet patemalan. Ngabagiakeun beurang. Ari Pak RT jeung Mang Kurip reuwas sabab lampu anu di panggung ngadak-ngadak poek padahal wayang can bubaran. Nu lalajo masih keneh loba malah sinden ge masih keneh ngahaleuang. Tapi bareng jeung bijilna pajar panggung wayang hiles nu lalajo leungit sora gamelan jempe sedeng nyinining nu keur diuk jeung Arjuna. Sakilat hiles tina tetempoan Mang Kurip. Nu katempo teh tatangkalan rajeg jarangkung badag hawa tiis mata kabulusan. Cai ibun baraseuh kana sakujur awak, puguh Pak RT jeung Mang Kurip menipahibur. Kumaha teh Mang panggung leungit? Nyinining hiles. Ya di mana urangnya eta geuning loba tangkal kai? Ari imah kamarana? Buka teuing Pak RT, urang teh katipu ku siluman. Leungit sagala rupana tinggal tirisna. Oh ya ibun meuni baraseuh kieu. Nyana jadi kieu atunya jeung deui. Kamana ri Bah Jilun jeung ading? Buah-buah maranehna teh meunang cilaka, ieu urang tulungan. Ceuk Pak RT bari tuluy nangtung. Duak rieuk nempuan Bah Jilun tapi kaayaan poe keneh. Kawan tu harieum jeung tiris kabina-bina cai ibun dina daun meuni baraseuh hawa tiis pisan mata kabulusan. Ke heula Pak RT ulah gagabah bisi cilaka. Lantaran kaayaan sakieu poekna jigana mah janari ieu teh atawa subuh meureun. Da sora manuk meuni recet calik-calik heula Pak RT ulah waka ka mana-mana. Kuring mah hariwang sok sieun aya di tempat nu hara-haraeun bisi loba jurang ieu teh. Tapi kumaha ari Bah Jilun jeung ading Pak Ieu Mang Kurip. Pak RT meuni keukeuh inget ka baturna nu geus meunang cilaka bising tamah parna.
Mohon sabar heula sabab urang geus sarua we keur meunang kacilakaan. Malah mun gagabah bisa leuwih parna. Tuh di wetan geus rada caang, sugan we tereh beurang. Keun sing sabar heula Pak RT. Pak RT teu nema deui, kalah luah liuk nempoan kaayaan di dinya. Tetela mata keung jeung geueuman nempo tatangkala nu rajeg jarangkung badag. Jeung poek meuni caneom tapi ti beulah wetan katara caang meusan. Sinar balebat norobos sela-sela dang-daunan nu gomplok. Dibagiakeun ku manuk-manuk nu recet di sarada. Mang Kurip tetep diuk bangun tenang padahal hatena keung jeung melangkaana. Disusul-susul taya hartina ngan ukur bisa nempo ti kajauhan. Hayang mawa balik teu bisa laksana. Mang Kurip sedih jeung nalangsa bet teu bisa ngabelaan nu jadi anak. Jeung di ngarasa lewang nempo anakna nu kasasar pikir. Bet kajiret ku siluman teu puguh dumukna. Nah kumaha atuh maneh teh nining kalah kabilu ka siluman teu inget ka indung bapa. Rek kumaha atuh kahayang maneh teh sanyana. Naon sababna kalah kamilih anu kitu? Deudeuh teuing anaking. Hidup teh katipu batin. Ceuk hate Mang Kurip bari ngeluk tungkul. Ras inget kana pamajikanana. Inget ka pamajikanana pantesna teh keur ngahero we ngadagoan manehna. Nungguan anakna anu baris dibawa bali. Tapi ayeuna nyinining kalah kangiles nu aya ukur tatangkala nu sakitu gerengna. Mang Kurip teu malirek ka Pak RT nu harita keur lajag-lejeg bangun teu sabar. Hayang geura manggih jeung Mbah Jilun, katut ading. Da puguh tadi teh geus yakin meunang balai, tapi can bisa nulungan. Pak RT melang ka baladna ngan teu bisa naon-naon. Da kaayaan di dinya kalah beuki hieum poek meuni caneom. Sigana mah can moncorong paron poe moal wakacaang. Dadang daunan kacida pisan kandelna ngan hawar-hawar kadenge sora cai nu nyurug meuni ngaguru. Seah angin-anginan asa jauh tapi deket dan sakapeung sok les-lesan. Waduh, sadaya cai Mang, di mana caina nya? Buah-buah curug Mang. Mohon bayar teh teh cai nu nyurug jiga nama. Wah salah deui. Da puguh kaayaan batan sakieu urang teh aya di daerah nu kacida sangetna katipu ku siluman urang teh Pak RT. Temal Mang Kurip bangun leuwang. Nya teu naon da geus kieu diniatan ti kamari oge. Yen rek nyusul ka nagara siluman keun we sing gede hate Mang Kurip. Susuganan aya pitulung ti nu kawasa. Urang dagoan nepi ka caang nah aya di mana urang teh. Moal nyasab meureun. Sabab kamari Jang Ading geus ngawur-ngawur huut badag. Ceuk Pak RT ngagedean hate Mang Kurip. Memang karasara dari greg ayeuna mah da inget kana kalakuan Ading. Nu geus ngawurkeun huut badag sapaparat jalan. Muhun kitu we muga-muga we atuh. Daya halangan harungan Pak RT. Sing bisa balik kalayan lancar jeung salamet ulah aya jadi reregen. Nu duaan tuluy ngobrol kanu teu puguh keur ngabeberaha teh nu keur kawer. Bari ngadagoan beuran. Harita sora manuk beuki rame rupa-rupa matak waas dibarungku ngaguruhna sora curug cik. Para mitra kaum dangu, akhirna di wetan hibar ku cahaya panon poe nu beureum keneh. Cahayana norobos kana sela-sela dang-daunan katempona alus pating arudat matak lucu. Jadi panghibur pikeun Mang Kurip jeung Pak RT. Kaayaan di dinya beuki caangan masih keneh disimutan ku halimun ipis. Jiga haseup nu bijil tina habu. Tah geuning geus caang Mang. Ieu baju meuni baraseuh ku ibun. Yuk urang neangan Mbah Jilun jeung Ading. Di mana ngagolerna nya batur teh tah? Boboh ngaleungit kawas ninining nyemangnya. Cek Pak RT bari rarat reret. Nam atuh Pak RT da nya ayeuna geus caang tuh. Sugan we moal matak balai. Sabab awas kana tincakeun tuh Pak RT kalebak meuli gurawes kitu. Aduh. Lamun gagabah teh matak cilaka, mun ragrag kana jurang bakal misan. Hutan teh aya dina gawir urang teh ari peuting meuni babari ka dieu teh nya. Cek Mang Kurip bari nangtung bangun lungse. Beungeut pias teh para mitra. Harita teh dadina kumis jeung buuk ngagarenang cai ibun pakaian baraseuh meuni jibreg. Keun bae Mang da ayeuna mah geus salamet. Yuk urang neangan Mbah Jilun jeung Ading. Karunya bising cilaka. Kade sing hati-hati Mang laleueur. Mangga Pak RT da nya kudu diteangan. Terus duanana pating karayap bari kumareumbing muntang kana areuy nincak akar kalayan hati-hati.
Lantaran kaayaan didinya mata lalawang, kalebak gawir meninang tawing, areuy meni ngagaruyun. Matak paur sanggeus pating karayap kira-kira 4 jam, Bah Jilun jeung Ading kapanggih keur ngajaloplak luheureun kalakai. Sakujur awakna baraseuh ku ibun beungeut pias jiga mayit, duanana ngaguhar sare menit tibra. Tah geuning kapanggih yeuh. Untung teu ngiles jiga nining. Tapi kumaha ieu nya na sare atawa kapayahan? Daging teu lilir-lilir beungeut meni pias kitunya. Ceuk Pak RT bari nagong. Ijireun Bah Jilun gap nyekel kana dadana. Tetela keketegan keneh ngan karasa tiis lantaran kaibunan. Sare meureunna da geuning napasna kadenge keneh cing urang hudangkeun sugan we teu hese. Ceuk Mang Kurip bari nepakan tak-tak Ading. Malah bari dipencetan punukna korejat Ading hudang. Panon ngaburileng mata kreuwas jiga nu kabeureuyan. Is ulah sok ngadeureuwas kunaon jang Ading teh. Eling teu ieu teh ujang. Ieu teh emang jeung Pak RT. Cek Mang Kurip bari taki-taki. Bisi Ading lumpat kalebak nu akhirna tigubrus kana jurang nulung kawin. Eling Mang da bieu matas ngimpi atuh. Ari ayeuna di mana ieu teh? Kamana tukang bajigur teh nya? Da tadi mah keur jajan bajigur kuring teh. Keur nginum tapi anu nepak punuk. Bajigur bahe kana pipi. Cek Ading bari ngusapan pipi nu baseuh ku Dahdir jeung ibun. Kalakai napal keneh sarta baseuh ku cai ibun. Eling teu ujang teh? Mang Kurip nanya deui. Eling Mang? Nah jadi di leuweungnya. Eta. Kunaon si Abang ngajoprak kitu? Lah. Silaka atawa kumaha teh? Ading nunjuk ka Bah Jilun. Nu keur dipencetan ku Pak RT. Tapi rada heserek lilir lantaran kungsi ditampiling sababaraha kali ku Arjuna. Malah bedogna nepi ka ngacleng tina tihang, kana tihang. Ngan ayeuna can kapanggih teuing di mana ayana. Can lilir si Abah mah keun ulah gempeur. Urang hudangkeun geura da teu naon-naon meureun. Ukur kapayahan wungku ieu teh, jawab Pak RT bari tuluy ngageuingkeun Bah Jilun. Mimitina marada hese para mitra, tapi lila-lila mah lilir lalaunan, panon peureum keneh, beungeut katara beuki pias jeung semu bareuh, kumis baraseuh ku cai ibun. Bah, udang geus beurang bah. Ading ngagorowok tarik. Korejat Bah Jilun hudang bangun reuwas panon buncelik jeung burahay beureum. Tayohna wae kagareuwahkeun ku Ading nu ngagorowok. Hah? Kamana si Arjuna kurang ajar teh? Yok sia urang galungan jeung aing sia. Da aing ge can eleh dikarek sia beungna ku aing mah deuleu. Jung Bah Jilun nangtung. Ngaragamang kana sarangka bedog barang rek nyekel perah bedog teu karampa da puguh eueuh. Atuh colohok ret kana sarangka bedog. Terus kerung jiga nu mikir. Tungtungna leungeun ngulapes ingetan mimiti kumpul. Lalembutan daratang deui akhirna inget yen ayeuna teh manehna geus kumpul deui para mitra. Manehna geus aya di leuweung hareupeunana ngariung baladna nu tiluan. Kamana bedog abahnya? Jeung kamana si Arjuna gelo kurang ajar teh? Bah Jilun nanya bari melong. Aya nu ngajawab kalah ditanya ku Pak RT. Geus eling acan Abah teh. Aya di mana ieu teh? Eling Abah Pak RT. Aya di leuweung na kumaha nya? Asa teu kaharti teh. Di mana nyi Nining yang kunaon teu diajak balik atuh? Cilaka Bah. Urang eleh jajaten ka titih pangarti. Teu bisa ngarebut nyi Nining, tapi untung urang sararea salamet keneh. Teu anu cacad atawa tatu. Mangga calik-calik ke Bah urang. Ulah ngajanteng dina eta jiga nu linglung. Pak RT melong ka Bah Jilun ari Bah Jilun kalah kamolohok. Pipikiran muter mikiran nu tadi kaalaman. Lila-lila manehna inget yen tadi tampiling ku Arjuna. Nepi karubuh ari inget deui geus aya di leuweung. Harita Ading tuluy nyarita. Calik-calik Bah, urang badami lah. Keun bae Arjuna mah geus kabur. Hanya kala nyi Nining ge lapur, urang teh katipu ku siluman Bah, ceuk Ading. Oh. Kumaha dunya mangkaning bodoh Abah leungit yeuh. Kali teh ngacleng sarta nancep dina tihang imah. Tapi ayeuna imah eueuh, kamana neanganana mangkaning bodoh warisan teh. Aduh, bedog alus pisan yang Ading. Bah Jilun rarat reret neangan bedogna. Pikiran can pati jejeg tapi lila-lila mah gek diuk dina catang bobo. Renghap narik napas jero sararea milu mikiran kana bedog Bah Jilun.
lain lebar ku bedog nangan hayang nyaho kana kajadian nusanyana, na kamana bedog teh nusa benerna. Ya urang teangan we heula cing kamana bedog teh sugan we kapangi. Sarta bakal jadi bahan pamikiran nu hade, ceuk Mang Kurip bari tuluy tangah. Rarat reret kana tangkal kai, peuting inget keneh basa nempo Bah Jilun keur tarung, harita bedogna ngaclang di tepaku Arjuna sarta nancep dina tihang imah. Tah bener sok teangan ku sararea. Di mana nancepna bedog teh? Da pira aku ada di paling ku siluman onaman mah. Tangtuna ge aya keneh di dieu teh, ceuk Pak RT nurutan rarat reret kaluhur. Nempoan tatangkalan akhirna mah sarerea neangan bedog. Ading leuwih awas panon breh nempo bedog ngagurilap katojo ku panon poe nu cahayana norobos kana dangdaunan. Nancep dina tangkal kai, herang gugurilapan, ceuk Ading harita teh para mitra. Bari nunjuk sarerea curinghak, ngareret kanu ditunjuk ku Ading, tetela bener bedog Bah Jilun aya di dinya, nancep dina tangkal kai sarta sorot ku cahaya panon poe. Komo cai ibu nu pating garenang mah para mitra katojo ku panon poe teh pating gurilap mata kualas. Nyaan bah tu itu geuning bedog teh na aya di dinya nya. Jadi nu katempo tihang imah teh ieu we meureun. Beuki yakin urang teh katipu ye, ceuk Mang Kurip bari gogodeg. Kaget nempo kanyataan kitu mah. Kumaha nyokot nanya da luhur geuning. Abah mah teu bisa naik sieun labu, da tangkal kaina ge gede jeung leueur jigana teh. Bah Jilun bingung. Panon melong kana bedog nu nancep dina tangkal. Tapi jigangan saeutik nancepna mun dikeprak teh mah moal burung murag. Nya kaayaan teh katempo ku Ading pok manehna ngomong. Jangan gantar bah urang ajul ti handap lah. Da teu jero jigana mah tuh aya tamiang tuh ku eta ge mahi meureun. Oh bener ke urang ajul ku eta. Bah Jilun bunga. Tuluy nyokot tamiang garing nu ngagoler teu jauh ti dinya. Congona dipiteskeun heula terus dipake ngajul bedog. Sakali ngajul mah teu beunang tapi tuluy bae diakalan sabisa-bisa. Akhirna bedog teh murag para mitra. Tah geuning beunang syukur ah. Ieu rong badalik ayeuna mah. Ulah waka ngobrol di dieu sabab bisi matakna mahan cilaka ke. Pak RT geus teu sabar hayang geura balik ka lemur, bisi nu di lemur ngarep-ngarep. Ulah kamuli Pak RT keun bae ayeuna mah da loba batur. Mending ge urang nalingakeun heula kaayaan di dieu. Nah aya di mana urang teh nu sabenerna. Ngarah ka nyahoan Rusiana. Nah kumaha kaayaan di dieu? Teu kudu hariwang da moal naon-naon, kuring mah jag-jag teu aya nu karasa. Da peuting teh ngan eta we lah. Kabeunangan sakali tapi matak lieur karasana. Teuing siluman nahaon yang digagah-gagah teuing geuning. Ceuk Ading bari pepeta. Panon melong ka Pak RT, manehna hayang yakin, hayang nitenan kaayaan di dinya. Atuh teu ngomong deui Pak RT teh sabab caritaan Ading asup akal. Nya bener. Ulah waka balik sabab lamun balik moal aya hartina jeung moal bebeunangan deui. Urang teh kudu balik ka lemur teh bari mawa katerangan nu hade jeung mata kaharti. Keur laporkeun ka Aki Andri. Sugane ku anjeunna mah kapikir cara nulunganana. Dah kulantaran kitu, yuk urang tempoan kaayaan di dieu. Tak kadenge suara curug geuning. Urang tempo sing yakin na di mana curug teh. Aya di handap atawa di ulun urang? Ceuk Bah Jilun sapikiran jeung Ading. Nah mah tuh bah satuju ari kitu mah. Ngan beuting kuring beuteng kuring murilit ye hayang dieusi, lapar pisan rarasaan teh. Sapeuting jeput teu sare atuh. Ceuk Pak RT ngusap beuteung. Ret kana koja nu disorenang ku Mang Kurip. Nya urang ngaropi heula we atuh ayeuna mah. Lumayan tiis-tiis oge da nya lapar ye. Gek Mang Kurip di koja dibuka sarta eusina dibijilkeun. Akhirna manu opatan sarua laparna berak barang dahar. Nu di dahar teh uras nu geus tiis deungeunna goreng oncom jeung lauk asin. Karasana nikmatna keur najan tiris oge da puguh keur lapar pisan. Sanggeus sareubeung barang dahar sesana diasupkeun deui kana koja. Cai aya keneh tuluy sarerea ngamimitian leumpang babarengan. Mapai eta tempat dititenan apik naker. Ngan teu wani ngadeuketan gawir da bisi ti gubrus ka handap. Nu ditempoan kabelah tongoh kaayaan di dinya mata keueung lantaran paroek jeung caneong. Di dinya mah teu kapoyanan ku panon poe padahal geus beuki beurang bae. Akhirna srog ka sisi walungan caina herang meninga genyas. Cai nu totorojogan bijil ti gunung
batu hirup taringgul didinya eta walungan Cikidang nu engkena nyurug kaleuwi nu aya di jurang teh. Saterusna ngamuara ka walungan gede nu mineng diliwatan ku rombongan Bah Jilun. Aya di punuk curug urang teh bah geuning aya di dieu ye. Ieu teh walungan Cikidang tuh di ditu curugna mah. Mangkurip nunjuk ka beulah katuhu. Manehna inget ayeuna mah sabab kungsi nyasab basa keur ngalahoe jadi nyaho kana kaayaan di dieu. Nya aya di punuk curug Cikidang ye. Paingan aya di gawir atuh nu Gurawes. Oreng teh urang teh lalajo wayang dina gawir. Tapi ka mana jalanna basa urang ka dieu da meuni babarina keur ngaliwat apa? Ceuk Bah Jilun bari rarat reret panon teu pati awas. Ayeuna urang nempo heula ka punuk jurug. Kuring mah penasaran hayang nyaho kana kaayaan nu sabenerna. Mun geus nyaho ka dinya, urang balik mapai jalan nu kamari. Urang neangan huut nu diawurkeun teh we bah. Ceuk Ading bari pepeta. Pubuhan budak ngora nu calakan jeung gede kawani. Ngan Pak RT teu satujueun ari kudu nempo ka punuk Cikidang mah sabab kaayaan di dinya gede pisan bahayana. Loba orai sanca jeung nu sejena. Bisi matak cilaka kajeun teu nyaho batan cilakaannya. Wayahna jang lah ulah wakaya ngalanto ka dinya jang. Sabab eta tempat kacida sangetna sajabati loba dedemi teh oge tempat matak palaur. Komo geus kakocap loba oraina. Bisi tantak namahan cilaka bakuna mah. Ayeuna mah da geus kanyahoan yen urang teh aya di punuk curug Cikidang. Cukup sakieu we. Teu kudu ditambah deui. Yu urang baralik bari mapai jalan nu kamari. Leumpang bari neangan huut nu diawurkeun ku ujang Ading teh. Cek Pak RT neuteup ka Ading tuluy ngareret ka Bah Jilun. Satuju abah ge. Nya ulah kumawani ulin ka punuk curug. Wayahna ulah hayang nyaho ding komo ayeuna mah. Sasatkeur jadi musuh jadi satru demit nu aya di dieu atuh urang teh. Yo urang balik we heula. Urang maluru. Naon teh? Jalan nu kamari. Pokona mah bahaya kadinya teh. Udah demit jadi musuh urang pokona mah. Utamakeun kasalamatan we lah. Ulah ngantur teuing ka panasaran bisi matak balai. Tak kitu ceuk pamanggi abah mah. Nya teu naon atuh. Muhuna kuring pada ngelingan, mangga atuh urang balik dewe ka urut tadi. Terus urang neangan huut badag susuganan teu leungit. Cek Ading bangun haneueul. Lantaran teu laksana ulin ka punuk curug. Dati dinya teh angang keneh kira-kira 100 meter ngan ari sorat cai mah nyurug geus kadenge. Seah meni ngaguruh matak paur. Nam atukeun kuring di heula. Da tadi teh aya nu manggihan huut anu nyayang-ayang tangtu eta teh nu diawurkeun ku Jang Ading. Yu urang ngamimitian mapai laratan. Ceuk Mangkurip bari ngalengka. Balik deui ka urut tadi para mitra. Bring sarerea init opatan laleumpang kalayan salse asa tumaninah ari lobaan mah regreg jeung teu matak hariwang. Para mitra kaum dangu. Kaayaan beuki beurang hawa rada robah meueusan lantaran leuweung eta geus kapanasan. Malah di luareun leuweung geus moreret panas tapi bubuhan di leuweung nu kandel keneh. Hawangan ukur robah saeutik ngan teu mata kabulusan jiga tadi ayeuna mah. Jeung dinu opatan geus carape, geus aya di geus biji lekesang beuki jag-jag bae. Baju rada tukur teu jibreg teuing ku cai ibu. Barang goh ka hiji tempat Mangkurip ngarandeg. Sarerea eureun tuluy marelong kana huut nu ngayang di dinya. Naratayan kalebak kana gawir nu Gurawes sawareh mah huut teh nyangsang dina dangdaunan. Puguh Mangkurip meni nyeredet hatena. Sabab asa inggis ari kudu ngaliwatan ka dinya mah da sakitu Gurawesna. Loba areuy Garut jeung areuy Cariu. Dihanapeunna cadas teuas nu teu boleh basuh bari jilan cai nyusu. Sigana teh leueur sabab loba lukut jadi mun ngahajak ka dinya sigana lapur matak cilaka ku pola sorangan. Mangkurip asa teu percaya kana tetempoanana damun manehna dititah ngaliwatan ka eta gawir yakin moal sanggup. Pak RT oge Bah Jilun jeung Jang Ading tuh tarempo ku sarerea huut nu diawurkeun peuting teh. Naratayan kalebak kana gawir cadas. Cing sanggup atawa moal ngaliwatan kadinya jeung deui nya eta teh huut badag nu diawurkeun ku Jang Ading. Bisi salah tetempoan babakuna mah. Ceuk Mangkurip bari nunjuk ka lebak. Tetela da huut badag ku sarerea ge katempo. Nya mang huut badag teh na kumaha atunya?
Jadi nu diliwatan ku urang teh gawir meureun. Kumaha ieu teh ka mana balik ya? Da horea mari kudu kadinya mah bising di Soledad terus ragrag. Ceuk Bah Jilun bari ngusap beuleur. Hatena ngalenyap bakat ku inggis, ari ading mah teu milu ngomong. Sawangan malikan deui kana kalakuan nu kamari, nyipta-nyipta basa manehna keur ngawurkeun huut badag bari leumpang. Da salilana ge teu aya nu hese, estu babari jeung tumanina asa di jalan nu datar. Tapi lampon namun nempok kanyataan kitu asana teh pamohalan bisa rengse, paling ge diawurkeun sakaligus ti luhur kahanap. Jadi kumaha tu urangnya nah nya peuting teh ngaliwatan eta da asa horea mari ayeuna kudu kadinya mah teu sanggup kuring teh. Ceuk Pak RT. Teu wanieun sabab lain lalaborakeunun atuh. Gawir meuni gurawes mun goreng milik teh mah mata kragrag tuluy palastra. Di hanap nu sakitu gurawesna loba batu cadas nu tareuas. Bah Jilun jeung Mang Kurip teu nemalan, komo ading mah kalah kangahuleng jiga nu baluas. Reuwas kareureuhnakeun, asa teu percaya kana lalampahan peuting tadi. Akhirna Bah Jilun usul. Kieu we atuh ayeuna mah kulantaran urang teh kudu neangan kasalamatan. Keun bae ulah mah huut nu cara jadi ciri. Yu ayeuna mah urang ngulilingan ka beulah kaler. Da di dinya aya nu rada lempar, ngan barala ku tangkal kipaku jeung rungkuk tamiang. Tapi masih kene babari mun dibandingkeun jeung ka dieu mah. Lamun geus aya di handap urang tempo ka ditu duh. Bah Jilun nunjuk ka dasar jurang da yakin huut badag teh aya di dinya. Ya jeung tibatan cilaka mah leuwih hade kitu we bah, keun bae lah jauh ge asal salamet jeung bisa tepi we ka dasar itu tuh. Pak RT satuju. Akhirna mah sarerea taya nu nolak. Bering arinit ayeuna mah leumpang ti heula teh Bah Jilun. Manehna geus nyaho kadinya tuluy sing pating kurubut kanu bala. Leumpang ati-atina keur bising kacugah ku tamiang nu sareukeut. Tapi da sarerea ge geus apal kana kaayaan leuweung, teu mata kariwang sabab geus bari saleumpang dina kaayaan kitu. Gancangna carita nu opatan geus hasil turun tina gawir. Tuluy ngajugjug ka dasar jurang nu tadi teh. Jurang soteh ceuk ti luhur da geus aya di dinya mah asa leuwih aman. Sabab geus mineng katincak ku manusia. Malah Bah Jilun jeung baladna kungsi kadinya, basa keur neangan nyinining nu ti heula. Ngan Pak RT nu kakara teh nu mata rada hamar-hemir bangun anu keueung. Sieun nempo ka aya nu mata kukurayeun. Jaba sora cai ngaguruh di curug leuwih tarik kadengena. Harita geus deukeut ka leuwih nu caina buburialan siga ngagola. Tah ieu nu katempo di luhur teh. Tah geuning huut badag teh di dinya tah. Tuh naratayan ka ditu. Wah. Teteh lah jalan ka dieu teh basa peuting. Yakin ari geus ari keur katipu mau babari. Da ayeuna teh teu sanggup kudu ngaliwatan ka dinya mah. Ih, pada laur teuy. Ceuk Bah Jilun molohok kana gawir urut tadi caricing. Ayeuna mah aya di tongo, mun hayang nempo ka urut tadi teh kudu tangah. Kudu kumaha atuh nya Bah, ceuk Mang Kurip kawas nu seunggah. Panon melong kana huut nu ngayang di hanap, hatena keueung. Ah, urang balik we, da ayeuna mah yakin yen urang teh tas lalajo wayang nu keur ditanggap ku siluman. Malah beuki yakin yen ini teh aya di nagara siluman. Ayeuna mah geus teu kudu loba pikir Mang Kurip. Darusiana geus kapanggih saware. Yen sora galemanan wayang teh di dieu tah datangna ti Curug Cikidang. Ngan urang teh nyaho. Nah silumanna naon nu ngageugeut di Cikidang teh? Jeung deui naon maksudna make nipu ka urang bari ngolong-ngolokan ini. Tah ieu nu kudu dibuktikeun teh. Ngan kudu ku kolot nu luhur ilmuna. Hiji-hijina jalan teh ku aki antri gitu. Ceuk Bah Jilun bari pepeta. Nu tiluan ungut-ungutan tanda satuju. Nya bener kitu ayeuna malah yu urang baralik. Ngan kudu mapai eta tah huut badag nu diawurkeun peuting. Ngarah nyaho kana jalan-jalan nu diliwatan ku urang. Keun bae ayeuna mah geus yakin yen nyinining dibawa ku siluman nu ngageugeut di Cikidang. Ngan urang akalan we urang minta tulung ka aki antri. Muga-muga anjeunna geus lugay tina nyepina sing kenging ilapat nu hade keur nulunganana. Ceuk Pak RT mutuskeun. Pilampaheun atuh sarerea ge satuju. Bering baralik jalan ngahaja mapai huut badag nu naratayan sapanjang jalan. Akhirna sarerea nyaho yen nu diliwatan teh jalan nu berasna ka leuwih Cikidang. Sawareh mah kudu ngaliwatan nu hese jeung gede bahaya. Tapi basa peuting mah babari pisan teu aya nu matak paur mung hanjakal waktosna ka Bujeng Seet.